pemajikan cilaka insya Allah ya akhirat tiasa tulungan kudu janten carogena asalkan ya atas izin Allah, atas ridho Allah gitu kan. Jadi inti nama mudah-mudahan uang doa uang sedayana tiasa diantenkeun ku Allah jalmi anu tiasa diridhoan ku Allah. Wa keluar zarang aridarna itu si marabidni kalawan idina itu jauz eta Abdullahi utama min syami sanatin tibatan puasa setahun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrarihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo lanjutkan deh insyaallah ya adabul mar'ah bagian katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngandika saha an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka kanjeng Nabi wasallam sareng muga parinan keselamatan. Lau kasalat lamun kedul itu si mar'ah teh istri. Idada di mana-mana anu manggil kaitu si mar'ah. Idada di mana-mana manggil ha kaitu si mar'ah saha anjauju salaki jauju jadi fa'il dipayun linaumihi pikeun sarena itu jauj fahiya makari itu mar'ah eta al-mar'atu istri atau awewe turaddu anu bakal ditolak naon amal wa amana itu si mar'ah yaumul qiyamah dina poe kiamah fala yasfa'u sareng moal bisa nyapaatan si jauh ka itu si mar'ah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pemajikan cilaka insya Allah ya akhirat tiasa tulungan kudu janten carogena asalkan ya atas izin Allah, atas ridho Allah gitu kan. Jadi inti nama mudah-mudahan uang doa uang sedayana tiasa diantenkeun ku Allah jalmi anu tiasa diridhoan ku Allah. Wa keluar zarang aridarna itu si marabidni kalawan idina itu jauz eta Abdullahi utama min syami sanatin tibatan puasa setahun. Masya Allah. Wa hidmatu sarang ari ngahidmahna itu si mar'ah ila jauji'a kasalakina itu si mar'ah eta tastajimu netepkeun itu hidmatuha al-jannata kana asup surga. Insyaallah. Wal maghfirata sareng menang pangampura wal ajra adima sareng menang ganjaran anu gede. Masyaallah. Jadi daharna itu si mar'ah kalawan idin salaki eta leuwih utama tibatan puasa satahun sareng hidmahna si mar'ah kalajatan carogena oge eta teh netepkeun eta si mar'ah insyaallah kan asup surga sareng menang panghampura Allah asal aya dina ridho carogena. Kedah saring pengertian intina antara caroge sareng istri teh gitu orang pamajikan teh. Qala nabiyyu parantos ngandika sa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallallahu muga-muga rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muga-muga keselamatan
La takhruji ulah keluar anjeun neng min baitiki ti imah anjeun ulah keluar cenah. Wala tamji sareng ulah indit anjeun. Buka halaman genep. Wala tasumi sareng ulah saum anjeun fi tatawuan kalawan puasa sunat ulah wantun-wantun saum kumaha illa biidni kalawan idinna itu si jauz benten deui puasa wajib mah. Wala takul sareng ulah dar anjeun ning nah eta teh la nahyi tuaman kana kadaran anjeun wala talbasi sareng ulama ke wala takuli uladar anjeun ning tuaman kana kadaran wala talbasi sareng ulama ke anjeun ning sauban kana pakaian illa manging perkara yuandinu anu ngidinan haka itu si mar'ah saha ajojo salaki bi kalawan ma ajojo itu jadi fa'il. Qalat ngucap saha Aisyah tu Siti Aisyah ya benati he anak putri tercinta kaula Fatimah tu tegasna neng Siti Fatimah tu jantan badal manit tabaat man arisa jalma tabaat anu turut itu si man dinya teh istri ila jaujia kasalakina itu si mar'a pihalihi dina tingkahna itu jauj wa amri sarang parentahna itu jauj fahiyya makari itu man eta alamatul karomati ciri awewe anu mulia bil akhirati di akhirat. Wah qalat maka ngucap saha Aisyah masyul mar'ati ari lempangna itu istri bila idni kalawan teu aya idina itu jauj kaman seperti jalma masya anu lempang itu si jalma lisyarikoti karena rek maling walakoti sareng rek ngabegal jalan. Jadi pami istri ku pamegatna tekenging keluar misalnya eta tekeng kalau anta aya idin pamegat maksakeun keluar eta idin bendu Allah sareng benduna cara oge saeueuhan Siti Aisyah anu lempang istri tanpa idin pamegatna eta sapertikeun lempang keluar imah teh sapertikeun karena lempang lisyarikoti lempang rek maling atau walqotni sareng rek ngabegal jalan. Naudzubillah subhanallah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah dilanjutkeun ke bagian adabul mar'ah bagian keempat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.